Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasihanan sing dibalas ku Gusti Allah ku kasihan-kasihanan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Sabaras teu nyongkol teh kana waktos urang kawitan we dongengna. Prung ah. Tutuhan bangun karuru gararing lir anu kurang gemuk kulitna nu hurik malolekat kutarikna halodo taneuh saab nempo akar-akar oge geus meh teu sayan lempeuh ku naretepna panon poe anu jongjon molelet najan wanci geus rek nyedak asar malah ayat tangkal anu geus burindil teu daunan tinggal dahan jeung regangna ranggak ranggah ka langit ngarep-ngarep datangna hujan. Dina kaayaan anu samodel kitu sabot udin keur ngadayagdag nyerande kana lincar niskeun awakna anu nyongkab asa direrab joreup bae iuh angkeub kawas anu rek hujan kuniang mehna cengkat leos kaburuan tatanggahan ka langit anu cedeum ngadadak ting garayot mega hideung ngarempekan panon poe anu keur meujeuhna nyorot arek hujan kitu ya teh jorok bae cek gerentes hate udin dina mangsa harita red deui kabelah kaler mapaikeun teutepanana kanu jauh ka puncak-puncak gunung anu garundul eueuh kaian taneuhna bareureum paselang jeung anu semu hideung kawas tutung atahan asak ku heabna panas halodo barang ngaliuk deui kabelah kidul kaciri tina lolong gerang kiseupna ting buri nyai cahaya gelap babarasatan dinu jauh liramo hurung nu keur nyasa kasang hideung anu ngadingding dina tungtung pangdeuleu. Mitra kaum dangu keur jongjon manehna olohok neuteup alam anu geuneuk teu kanyahoan mimitina sarta teu disangka-sangka jol bledag bae sora gelap tarik pisan bareng jeung buri nyaina mani asa dina siraheun pisan ditungtungan ku guludugna terus bebelecetan ngaler ngidul ngurilingan legana satung kebing langit sorana agem handaruan Sagrohadim omongna bari cingogo bakat kurewas Ina gara jahitan poe pare teh bisa kaburu hujan ya nah teka denge gelap sakitu tarik teh tuh dala tuh belah kidul magas turun mani mongkleng kitu cek mauki anu keur ngageblug nutu dilisung kain suna gawat udin oge gura-giru ngampihkeun suluh anu ngabarak di poe diburuan atuh geus kitu mah sararea pahibut coh ceh jeung tatanggana nyaraitan pepoean dibelaan cul pagawean anu sejen Terila gelebug angin tibelah kidul ngagelebug nyabrut nubrukan tatangkalan anu keur meujeuhna lang layeuskeun. Dauna ngagurus lir sora surug bari murag-murageun kala kaina anu garing marang jeung celak-celakna cai hujan nu terus lap
pluk ka bawa angin, ragragna rerendahan, masihan taneuh anu geus bejad. Mitra kaum dangu, sabot Udin keur ngangesrodkeun tidak anu bolongor luhureun paraseuneuk. Hujan anu diwalah-walah arek gede teh jolset bae raat nepi ka ragrag miripisna. Tinggal angin we nu ngahiuk handapeun reureukna mega hideung anu ngagarayot. Nanya, hujan teh maningan saparalak pisan, cek Udin bari ngarongkong kurung manuk anu ngagantung handapeun rambu kenteng. Nyanya ngabibira we wungkul, hanas nutu tadi anggeuskeun da diselang nyaitan papoean heula, tembal pamajikanana bari ngangsur seuneu hau. Oh baroge geus atoh abah oge sugan teh nya arek gede hujan teh karunya ku pepelakan maneh geus gararing, cek Bah Nur Hasan bari nektekan daun kaung. Telila raket bray panto dapur aya nu nyurungkeun ti luar. Cok, Kang Udin teu ka mana, Cok? Omongna bari tumpat tempok ka jero. Henteu. Ning tuh keur ngopi belum sampai jeung Abah. Ya patuh ka dieu ju, ka jero. Cek En, pamajikan Udin nembalan kanu anyar datang. Saha En? Cek Udin di tengah imah bari nempok ka dapur. Uju, tembal pamajikanana. Oh, ka dieu ju. Oh, hanya tuh aya ka dieu. Cek Abah Nur Hasan. Mangga wa, mangga. Cek Uju bari asup ka imah, gek diuk milu ngariung. Oh, rek ka mana oi? Bah Nur Hasan nanya deui. Ah biasa we wa nyamper negara ka Kang Udin, jawabna. Hayu atuh Kang Udin, bisa kaburu burit. Omongna deui. Kelanan da beurang keneh. Sakedeung deui. Beurang keneh kumaha Kang Udin, sakieu geus burit. Kawas geus burit so teh pedah aya pihujanan ju. Padahal mah beurang keneh. Jeung can ngalacan deui eupana oge. Eupan mah ieu loba eupan mah arek mawat teger sabaraha hiji. Mama sakumaha kitu maneh tegerna ju. Lima siki oge loba Kang. Nu demek mah kare opat deui euy. Dibawa ku si Usi 3 ka si Bodas. Jeung nya eta nu matak teu ngalaeupan teh. Dangkanan teh arek gede hujan teh. Ari pekerat deui geuning. Da tadina mah moal neger peuting ieu mah cekeng teh. Syukur we ari maneh mah loba mah eupana. Nya eta kuring oge kitu angkanan teh rek gede. Oh nya, kalau ke angin ngagelebug, buruan oge teu basuh-basuh acan garing deui wening tuh. Cek Bah Nur Hasan mairan. Mohon wa, ngan ka bagian miripisna wungkul ka urang mah. Da gede mah belah kidul kawasna mah. Nya, belah kidul mah jeung dordar gelap segala kawasna. Cek En beri niupan songsong. Tadi mah mata keung nempona oge belah kidul mah. Jabati mah da paroek teh cahaya gelap maniting barasat masih luar babara nyayaan. Guludugna oge kadang gegelegeran mani ala leundeur sasakan jauh. Komaha nu deukeut meureun nya. Bisa kumahan katorekanana. Nah hari tadi naon anu ngabladug luhureun suunan. Lain gelap gitu. Pan ka urang oge sarua aya gelap. Eta oge aya. Sakali oge sakitu matak torekna. Komo di ditu meureun anu lila leuwih ti di urang. Da mani kawas anu rek runtuh we atuh langit teh nya. En neruskeun deui ngomongna. Lain kalah patorong-torong kitu atuh Kang Udin, hayu angguran bisi kaburu burit, sakedeung deui oge poek gerak. Cek Uju megat anu pararea omong. Nah moal ngadaguan sangu heula ju. Sakedeung deui oge timus gerak. Angke we deui ceuh, balik naheun teger. Da abdi oge arek ngenong di dieu, di imah mah keung geus saha.
Oh, nah kamarana bapay laing jo. Cek Bah Nur Hasan milu nanya. Nuju ka pasir hayam wa. Dalek ngarendong sana. Oh, nya tuh. Angga suwe sare di dia di keung mah. Mohon wa. Ayo atuh Jo. Udin ngojeng kang nyokot tegerna. Jerut tarurun tina golodog dapur. Bari marawa jajer teger. Maruru walungan Cibodas. Nu kahalangan kedua lembur ti imahna. Duaan pating garidig mapai jalan anu taneuhna geus garing deui. Mitra kaum dangu. Leureum magrib geus karipoekna. Awor jeung harieum beungeut anu ngengkangan kana lengkahna. Moekan kana tincakeunana anu dihapit ku tangkal jarong jeung saliara. Cai hujan anu masih keneh ngagarantung maruntang dina dangdaunan. Ting paralak murubut kagibrikeun ku angin maghrib. Rapluk naringgangan tonggong anu rek muru walungan. Sanggeus daratang ka sisi cai, ceb-ceb jejer tegerna ditanceb-tancebkeun kana gawir walungan. Anu barala karimbunan ku jujukutan. Dijajarkeun sinarada anggang. Geus kitu mah teu talangke leos baralik deui teu malire kana ting cerewetna sora bonceret mentri dagoan. Tina handap batu-batu anu galituk sisi cai. Sok Ju, ka imah caina dina ember yang ngumasuku ta. Cek Udin. Geuning geus baralik deui. Cek En bari muka panto. Nah kudu nepi ka we aku mah. Pira oge nasebkeun jejer tegar wungkul teu sabar hesena. Tembal Udin ka pamajikanana. Cek sangu teh bawa ka dieu. En, uju sina dahar. Gedean atuh damarna ulah sina ngetetet kieu ye. Asa sareuk sampona oge. Sareuk. Ih, ari nyarita teh bari jeung sasentak wae. Cek pamajikanana bari ngalewas ka dapur nyokot sangu jeung deungeunna dijagrageun tengah imah dina samak anu geus ngampar ti magrib keneh. Sok Ju karep. Nobasan wae ka ieu ku sorangan da lain disasa ieu. Cek Udin ka ujuna waran dahar babarengan. Nya sok Ju ka ieu. Wae na we di dieu mah da deungeunna geuningan. En milu mairan. Sarua wae cok. Di ditu oge ari manggih lauk teh nempo usumah hajatan weh. Mangga tuwa urang tuang wa. Ngomongna deui ka Bah Nur Hasan. Oh, pae kue Jo, kayaknya sing jongjon. Uah mah tadi ngahulakeun maneh. Geus kolot masuk pejit koreseun. Cek Bah Nur Hasan. Mitra kaum dangu. Singkat cerita, sanggeus rengse dalahar terus ngariung deui. Nyalang hareupan belum sampe sesa tadi. Ngarobrol bari sarumeha. Aya keneh ladana urut dahar jeung sambal bieu anu kurang tarasina. Hareupeun damar anu ngabulak-bulak haseupna nyerembung ka luhur ngahideungan para. Tah ayeuna mah kieu Ju. Maneh ngenong di dieu. Ceuk Udin mimiti muka obrolan. Nager teh urang paretkeun bae euy. Sugan wae milik menang area laukna. Di kumaha diparetkeun teh Kang? Diparetkeun teh diteangna 2 kali. Tengah peuting sakali, isuk-isuk sakali. Di mana beak eupana geuat eupanan deui. Arek waya kumaha we neang nama. Arek pukul 11, arek pukul 12 oge teu naon. Jadi neangan teh 2 kali jeung isuk-isuk.
malah ari keur aya milik mata teh euy. Sore kene oge sok geus aya nu nyangut. Pan lumayan tah. Lamun 2 kali neang pek bebenangan terus. Ceuk Udin panjang lebar nerangkeun. Oh gitu. Maret ngaranna teh nya. Jadi lain nager atunya. Is, eta oge nager-nager kene. Ngan nager mah ceuk urang oge ditayangan ngan isuk-isuk hungkul. Rek bebenangan, arek henteu kumaha cek harita we. Oh, arep-arep beunangan hari lain isuk deui malen. Tah, malah sok aya anu nepi ka pegat sagalana talina teh. Tinggal jejer we nancep. Eta teh biasana kuno sok disanggutna sore kene eta teh. Geuning sok aya nu terus diteureuy kabeh jeung useup-useup nepi ka masjid. Gugurubugan we di dinya. Kuno kitu oge sok tuluy pegat deui ari ku hantem di botot mah. Oh nya ngarti atuh ayeuna mah. Jadi lamun ditayangna sabeuting 2 kali teh jeung isuk-isuk ngaranna maretnya atau diparetkeun. Mun ditayangna isuk-isuk wungkul mah ngaranna nagernya kakalak nyaho kuring mah Kang Udin. Da batur oge langka anu nyanaon atuh da di dieu mah. Akang oge beda keur budak we baheula sok mindeng dibawa maretku Abah. Nyaho teh nya Bah. Oh nya. Bareto we keur resep nager ju da lumayan atuh ari daek mah. Cek Bah Nur Hasan. Ari wayah kumaha atuh kene neangna? Arek wayah kumaha neangna? Tanya Uju penasaran. Sugan. Eta maneh daek nyaringna tengah peuting? Hah? Daek nyaring tengah peuting? Kumaha diajakna we asal digaingkeun we Kang? Geus we urang pukul 11 nya. Pukul sabaraha Kang? Pukul 11. Sugan we loba lelena anu nyaranggut sore-sore kene. Mangkaning sabaraha jejer. Salapan jejernya jeung anu maneh Ju. Nya salapan. Tembal Uju. Tur lamun 2 kali neang jeung isuk-isuk teh parang nyarangkut kabeh pan 2 kali salapan jejer teh meureun 18 lelenya. Aya tah jang deungeun sangu 2 poeun mah mending kitu weh. Milu nembrong. Heuh puguh eta oge kitu cek Kakang oge. Tembal salakina kalayan Daria. Mitra kaum dangu. Kejongjon ngarobrol neng sora jam timah tetanggana disada. Tah pukul sabaranya abia teh? Cek Udin bari neuteup beungeut pamajikanana. Pukul 8 kadengena mah. Tembal en. Geus peuting geuning. Teka geura sare Ju. Lain geura ngagambarkeun heula atuh. Ngagambar heula. En. Teka rasanya ari bari ngobrol masuknya. Orang sapukan heula di dieu we Ju deket balik pantot ngara Kang Udin babari ngageuingkeun anak. Nya ce di mana we lah. Sare mah sarua we asal merenah. Mitra kaum dangu geus dipangamparkeun mah goledag Uju ngedeng deket balik panto. Meme sare kusap-kisep heula bari ngumbar lamunan. Alah bagja meureun tang tu loba bebenangan lamun negerna unggal penting diparetkeun mah. Jeung komo lamun tegerna ditambahan deui mah nyangke mah mending kitu we unggal neger teh. Najan Kang Udin teh daekeun oge umpamana kajian teh kajak adina we. Cenah ceuk dina lamunanana bari satengah peupeureuman asu. Kelila reup bae manehna peureum. Sarena bangun anu tibra pes-pesan sora kerekna. Pes. Gitu. Disaangan ku ngetetetna cahaya damar anu ukur nyai-nyai beunang ngaleutikan ngaganteng luhureun bupet meraikeun poekna peuting anu rupak tengah imah nu sare anggar tibra teu mirosea kana tirisna angin peuting anu ngagalebug di luar tinggara bos nyegok ti kolong maloncor tina rongrang anu cararang teu kasamakan. Udin mah jeung pamajikanana ti barang arasup kamarna oge jol jarempring bae lir anu ngaldedempes bari mopoek geus pangheulana sararena teh meureun. Mitra kaum dangu orokaya
anu diwalah-walah arek nyaring pukul 11 teh bakat ku Tibra mah teu karasa peuting teh nyarelekna teu kadenge ting kelenengna lonceng jam di imah tatanggana anu ngitung waktu unggal jam nepi ka peuting geus liwat kajauhnakeun najan eueuh anu ngagandengan oge keur meujeuhna Udin anjat selang dina alam pangimpian jol korejat hudang cengkat disakalikeun lilir tina sarena bangun anu rewas kawas aya nu ngageingkeun tina Tibrana aduh en iya en Udin ngagebig-gebig pamajikanana anu keur Tibra en bari nguliat terus malika salakina pukul sabaraha ieu teh nya teu ngadenge jam tadi ti imah Mang Atmar ceuk Udin bari diuk tembal en bari heuai beuh buah geus peuting pisan nya ceuk Udin bari jung nangtung dalugdag daligleug mulu tengah imah sabot Udin keur ngasurkeun singsim damar anu ngait luhureun bupet neng bae lonceng jam tatanggana teh disada deui sakali nong toreng nyelap dina tengah-tengah jempingna peuting anu geus simpe eueuh pukul 1 geuningan en beuh kalapasan sare teh yo nah atuh lain gede-geingkeun ujuk kayaknya kalau ka pulang anteng tengah imah weh cek pamajikanana tinggon ju ya weh wah uju kebluk-kebluk teh es nya kawas bangke weh Uju ngulisik bari nguliat hudang cuk lain kuliatan gitu peuting teuing ya kumaha Kang Udin tembalna bari cengkat peuting teuing nah pukul sabaraha kitu ayeuna teh Uju terus ngagisik panon pukul 1 pukul 1 nya sok gancangan udang mare teh la ilaha illallah nah lain arek pukul 11 ceuk Uju siga nu karek ingat nyata kalepasan sare na ju kalepasan sare nembalan deui tinggon hayu atuh Kang Udin mama oborna tuh ceuk Uju bari nangtung eueuh oborna oge eueuh teu boga ku bensin cukup yang sakali nyangan di ditu mah en tulakan dia ya pantun aya tong baka sare deui nya da moal lila ceuk Udin bari ngalaan tulak tembal pamajikanana norojol tinggon bari melitkeun samping anu bieu udara waktu sare dibawa eupan aju ceuk Udin sanggeus aya di luar nu tuluy ditembalan ku unggeuh Mitra kaum dangu duaan lempang ngagaridig najan lempang na setengah diayap nyasaran tincakeun da puguh poek boro-boro caang bulan bentang oge tetembong kelemeng nacan ongkoh tanggal geus arek maremkeun deui sasejalan ting garendeng ngadarongeng itung-itung tambah keung ting kulunu tengah peuting ngajug-jug sisi walungan melaan karesep beuki jauh beuki poek bae komo basa ngaliwatan kebon awi mah beuki asa medem bae nepi ka meh teu kaciri ngulangkeun curug-curug acan lebah kebon sampe reg ngarandeg heula ngadedengekeun sora cai walungan anu geus nampeuh hareupeunana caina ngaguru ting saleor kawas anu keur meujeuhna caah umpal-umpalan kadenge pisan sora ombakna ting kareplok nuburukan bibir wahangan dedengean sada caah cigurubuk teh ju nya sadana mah caah ti girang meureun nya basa tadi ngarinding ti beurang belah kidul teh geuning basa hujan ngadingding nya meureun Kang Udin geuning si Kang Udin tembong cahaya gelapna oge beuting buri nyai gede kawasan hujan teh jeung lila meureun nu matak cahna nepi ka urang gede oge kumaha tuh
Cek Ujo bari neruskeun di leumpangna. Aduh, meureun teh urang beak kabeh ka bawah Caju. Tang tuh we tukang Udin. Kalelet geura kurun tah nu paralid. Cilaka Jo, kayak kieu maju. Sekayu urang deketan. Nepi ka darat kitu caina teh. Kumaha Kang? Nepi ka darat kitu caina. Duka tuh. Aduh, mun limpas teh lapur we. Heug teu gerengan sakitu-kituna. Duh, jeung powek deui Kang Udin. Cik damarna tuh lain mawa bensin. Damaran, mawa bensin lain. Sok atuh neangan heula, pioburanana. Tembal Udin. Waktosna mitra. Kabujang Seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka gunung ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.